Pamirsa alam pentadi anu dimuliakeun upami dipikir-pikir ku diri ditimbang-timbang kurasa saestuna naon harga jalma teh naha dagingna naha tulangna naha buluna atawa naha kulitna sabab lamun urang ngabandingkeun sapi munding mah pangna mahal teh sabab gede awakna loba dagingna kulitna beunang dipake sendal sepatu tulangna beunang dipake kancing buluna beunang dipake baju wol anu mahal hargana atanapi naha harga jalma teh eta pedah reuy anakna ieu oge teu bener sabab eleh ku babi jeung marmot atawa kelenci nu sok reuy anakna mah atanapi naha harga manusia teh pedah loba nginumna ieu oge eleh ku onta sabab ontak mah lamun nginumna teh sablek dua blek ari jalma mah teu aya nu nginumna sakitu lobana atanapi naha harga manusia teh eta pedah tarik lumpatna ieu oge teu bener sabab kuda jeung anjing leuwih tarik lumpatna tibatan manusia. Jadi anak itu palebah mana harga manusia teh da dagingna teu aya nu meuli tulangna teu laku malahan lamun aya nu ngajingjing ping-ping jelema ka pasar tantu pada ngabeberig dianggap jalma owah nya kitu deui kulitna teu beunang dijieun sabuk sapatu atanapi sendal. Ngawaler ieu pertarosan Nabi pilahir junjunan alam anu mulia kakasihna Kangjeng Nabi Muhammad anjeunna ngadawuhkeun harga tiap manusia tergantung kana kahadean atanapi anu dipilampah ku anjeunna atuh jelas pisan yen geuning harga manusia mah lain ku daging, lain ku kulit, lain ku tulang, atanapi ku kukuna. Tapi dinilai, dihargaan sareng diukurna teh geuning ku amal jeung kahadean.